Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepang deui sareng simkuring wastapun Agni Destiani Hermawan. Pamirsa dina danget ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi 16 Maret 2026. Mulyadi nendeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Sangna kitu, pasoalan yanu karandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere pamarentah batan anu nya digawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kasenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih geuweg dina sisi administratif tapi lemah dina praktakan teknis. Gubernur miconto lemahna tim pangawas jeung pelaksanaan pagawean di lapangan. Padahal pihakna satekah pola merenahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna pihakna bakal nambahan tenaga anu muser kana pangladen teknis secara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di Guruan Gedung Sate Kota Bandung poe Senen 30 Maret 2026, Gubernur nendeskeun larasna aturan UPH di Pemprov Jabar geus dipaju ti anggalna mula sarta kabuktian efektif ngurangan konsumsi BBM utamana dina balajar rutin pamarentah. Pamirsa warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu simkuring pun Agni Destiani Hermawan ngawakilan AIS Pangampi Bandung TV Seja amit mundur amit mungkur bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.